Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Galitengna kalamilahi mapalel hati anu capek ngopahan marah anu susah rambas nembus kana sanubari sumarambah kana bayah sumaleket kana hati nyaliara minuhan awak cacak-cacak kulira rampah geuning nikmat karosa sok komo mari ngartos kana baanana. Dedel panggung ati sadayana mudah-mudahan barokah awasanana khusus kama anjeunna anu maosna khusus kama calon pengantin umumna kama urang sadayana anu ngadawukeunana amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kadang mitra sadaya selenting bawaning angin olepat bawaning kilat mangih beja aya jajak karek nyaba rek ngausi jam di pasini rek ngaguar sabta subaya nu katunda berul ngagimbung beral ngarantai legedet aletanana alit ngangkeuy ngabandalet ngembat nyatang tinang gurat badak pesejaan tinang pos parantos kateguh ku urang sadayana namung wincikan pangeusi ati guaran kandungan manah eta mah tacan katorah geusan ngabejar beaskeunana suangga ka wawakil di rombongan calon pengantin pamangget mangga dihaturangan tandang makalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tazawwajun nisaa fa innakunna yatina bil mal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Dipayun puji syukur disanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salam mugi sapapaosna Allah curah limpahkeun kapanutan urang sadayana bukposna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kailap ka kulawargina ka para sahabatna ka para tabi'in atba'it tabi'in tug dumugi ka urang sadaya salaku umat mantanana musalamina taat mitumut setia kana ajaran Allah dugi ka yaumul qiyamah. Pengatur waktu penata acara nukusim kuring dihormat al-mukarramun para alimil ulama, para juama, para kiai, para ustaz, para ajengan, teka kantun, pimpinan pondok pesantren Miftaul Khair, oge bapak petugas di kantor urusan agama anu parantos hadir di patempatan, bapak-bapak jeleristi sepuanom, wabil khusus ka calon besan sakulawargi oge kapalawargi sadayana pangapunten sakedapat ngawagel waktos sadajan dugi kana acara akad nikah simkuring ngawakilan anu janten kulawargi dina hal ieu sepuna calon panganten pameget oge kairing sadaya pangjajab plus sadaya kulawargi sewu siwi anjeunanana nu dinten ayeuna sami rawuh boka hiji pamaksadan nu peryogi didugikeun simkuring kali rombongan
alat gengkei ngabandalut ngemat-ngemat nyatang pinang nu kahiji maksad nyanggakeun silaturahmi di warga masyarakat wabil khusus disepuhna calon panganten pameget sakulawargi simkuring ngawakilan sadaya anu ngiring jajab dina ieu waktos anu kawitna ti Kabupaten Ciamis Pali Kidul nyanggakeun silaturahmi kakulawargi calon besan di dieu umumna kasadayana warga masyarakat nu aya di lingkungan mugia silaturahmina ditampi oge mugia sanes kanten pamaksadan hasil tina ieu silaturahmi mugia dikabul ku Allah oge urang sadayana dipaparin paranjang yuswa bari jembar milik rezeki kanggo bekal ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala amin. Nu kadua nama ngawakilan nu janten sepuhna calon panganten Cep Iwan mangga simkuring asmana sadaya kulawargi wabil khusus ngawakilan nu janten sepuhna nyanggakeun ieu pun anak sakieu buktosna oge kairing sakedik cacandakan sanaos gumujengkeuneun teu maksad nu nyarungsum sanes jangki di dieu teu aya namung ieu mah simkuring oge pun anak nu maksad diakadan hoyong nambihan kasayan we kanggo tuang putri mugia ditampi oge manfaat kanggo bekal anjeunana hirup kumbuh ngalaki rabi sabada diakadan janten intina hiji nyanggakeun silaturahmi nu kaduana nyanggakeun calon panganten kalih cacandakan anu teu sabaraha teh nu katiluna simkuring salaku pangjajab tatangi wargina neda widi hoyong ngiring jajab di kacaketan yaksian dina waktos akan tika mugia teu janten repot sadaya kulawargi di dieu namun sateuacana agung cukup lumur jembar pangapunten nu ditenda tinangtos dungkapna simkuring kalih rombongan bilih aya igeug taligeuh lampah paripolah nu kirang merenah neda tawakuf hapunten nusa ageng-agengna teu paos nudugikeun patari waktos mudah-mudahan manfaat oge ka sepuh calon panganten pameget pangapunten boh bilih seueur pamaksa dan salira nu kusimkuring teu tiasa dikedalkeun neda maklum ti anjeunna oge ti sadayana sakitu wae wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.